Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Qala mu'alifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa puruduhu sareng ari pirang-pirang fardu na wudu sitatun eta aya genep. Ahaduha ari salah sahijina sitah niatu wuduin eta niat wudu. Au ada ifardi wuduin atawa niat ngalakonan fardu wudu. Au rabi hadasin atawa niat ngaleungitkeun hadas. Li ghairi daimil hadasi kalianti jalma anu langgeng hadas. Hatapil wudu ilmu jaddadi sehingga dina wudu anu dianyarkeun. Awit toharoti atawa niat bebersih anhu tina hadas. Linahwi sholati pikeun saumpamana sholat. Mimma nyatana perkara layubahu anu henteu dimeunangkeun ma illa bil wudu'i kajaba kalawan wudu. Awis tibahati muftakirin atawa niat ngamenangkeun anu butuheun ila wuduin kana wudu. Kasolati sapertikeun salat wa masil masapi sareng nyabak mashab. Wala takwi sareng teu cukup naon niatus tibahati ma niat ngamenangkeun perkara yundabu anu disunatkeun lahu karana ma naon al wudu. Kakiro til Qur'ani sapertikeun maca Qur'an awil hadisi atawa maca hadis. Wa kaduhuli masjidi jeung sapertikeun asup ka masjid wa ziyarati qabrin jeung ziarah ka kuburan. Wal aslu sareng ari anu ngajadikeun asal pi wujubi niati dina wajibna niat khobarun eta hadis. Innamal amalu biniati tegasna hadis innamal amalu biniat. Innamal a'malu pastina ari sahna pirang-pirang amal biniati eta ku niat. Inna masihatuha tegesna pastina ari sahna amal lakamaluha lain sampurnana amal. Wajibu sareng wajib naon kornuha ngabarengkeunana niat inda awali ghusli juz'in dina nalika mimiti ngumbah hiji bagian hiji juz min wajhin tina sapalihna rarai. Palau korona maka lamun ngabarengkeun si jalma hakana niat bi asnaihi dina tengah-tengahna ghuslul wajhi kapa maka cukup itu kornu. Wa wajaba sareng wajib naon i'adatu ghuslima ngabalikan deui ngumbah perkara sabako anu miheulaan ma hakana niat. Walayakwi jeung teu cukup naon kornuha ngabarengkeun niat bima kana perkara qoblahu anu tetep ma dina samemehna ghuslul wajhi haesu lam yashab kusakira henteu ngalanggengkeun jalma hak kana niat ila ghusli syai'in nepi ka ngumbah hiji perkara minhu tina wajhu. Wama jeung ari perkara korona anu ngabarengan ieu ma hak kana niat huwa eta ari ma awaluhu eta mimitina wudu. Pataputu maka lepot naon sunnatul madmadoti sunnahna kekemu ini stagesala lamun narima ngumbah ini tasala lamun narima kakumbah ma'aha saratana madmadoh naon syai'un hiji perkara minal wajhi tina rarai. Kahumroti syafati sapertikeun beureumna biwir. Kahumroti syafati sapertikeun beureumna biwir. Ba'da niati dina sabadana niat. Fal aula mangka ari anu leuwih utama ayu fariko etain misahkeun itu jalma aniata kana niat. Bi ayanuya ku gambaran yen nganiatan si jalma indakulin dina nalika saban-saban sahiji min ghusli kapaini tina ngumbah dua dampal panangan. Wal madmadoti sareng kekemu wal istinsaki sareng nyingsrek cai sunatal wudu'i kana sunah wudu. Suma fardul wudu'i tuluy kana niat fardu wudu inda ghuslil wajhi dina nalika ngumbah rarai.
hatta lataputa sehingga yen teu lepot naon fadilatus tiha bin niati kautamaan ngalanggeng ke niat min awalihi timimiti ghusl wajhi wa fadilatul madmadoti sareng fadilahna kekemu wal istinsaki sareng nyingsrek cai ma'an gisali humrati syapati sarta ngumbah beberemna biwir wasaniha sareng ari anu kadua na tina itu sitah ghuslu zahiri wajihi eta ngumbah dohir wajahna mutawadi atau jalma di ayati fagsilu wujuhakum karena ayat fagsilu wujuhakum fagsilu kudu ngumah aranjeun kabeh wujuhakum kana rarai aranjeun kabeh wahwa sareng ari wajhu tulan dina panjang nama eta perkara bae nama nabi tisari anu aya di antara tempat jadi na rambut bae nama nabi tisari rosihi anu tetep ma aya di antara tempat jadina rambut sirahna jalma goliban dina galibna watah tamuntaha lahyaihi sareng dina handapeun tungtung dua carehamna jalma bifatilami kalawan dipatahkeun lamna bahwa mangka ari muntahalah yaihi minal waji eta tina sebagian rarai dunama henteu perkara tah tahu anu aya dina sahanapeun muntaha wa sya'ri nabiti jeung bulu anu jadi alama luhureun perkara tah tahu anu aya dina sahanapeun muntaha wa ardon jeung dina lebarna ma eta perkara baina udunaihi anu aya di antara dua cepilna jalma wa yajibu sareng wajib naon ghuslu sya'ril wajhi ngumbah bulu anu aya dina rarai min hadbin nyatana bulu panon wahajibin sareng halis wasyaribin sareng kumis wa anfaqatin sareng rarawis nya bulu anu aya dina handapeun biwir handap walihyatin sareng janggot wahia sareng ari lihyah maeta perkara nabata anu jadi ieu mate ala dakoni dina gado wahwa sareng ari dakon mujtama'ul lahyaini eta tempat kumpulna dua careham wa idarin sareng galer tanapi jambang wahwa sareng ari idar maeta perkara nabata anu jadi ieu mate alal admi luhureun tulang al muhadi anu malebahan lil uduni kana ceuli wa aridin sareng godeg wahwa sareng ari arid maeta perkara in hatta anu turun anhu tina idar ilalihyati nepi ka janggot wa milal waji jeung eta tetep tina sapalihna rarai teh humratu syafataini ari beberem na dua biwir wa maudhi'u ghamami sareng tempatna amis cau wahwa sareng ari maudhi'ul ghamam ma eta perkara nabata anu jadi alaihi luhureun ma naon asya'ru bulu minal jabhati tina tarang duna mahalitah dipi lain tempatna di lis alal asohi nurutkeun kaul asoh wahwa sareng ari itu mahalu tahdib teh ma eta perkara nabata anu jadi alaihi luhureun ma naon asyarul hafifu bulu anu ipis bainam tidak il idari di antara mimitina galer wa nas'ati sareng sulah wa duna wa tadil uduni sareng henteu ka suprarai teh nyatana pepentil cepil wa nas'ataini sareng dua wahuma sareng ari nas'atain teh bayadoni eta anu bodas kadua-duana yak tanipani anu ngepung itu naz'atain anasiata kana munan wa maudi unsulhi sareng tempat botak wahwa sareng ari maudi usulhi maeta perkara bainahuma nu aya di antarana naz'atain idan hasara di mana-mana narima nyingrai anhu tina eta ma naon asyaru buuk wa yusannu sareng disunat ke naon ghuslu kulima ngumbah saban-saban perkara kila anu diucapkeun naon
naun innahu saestuna ma laya saeta lain ma minal waji eta tina rarai tina sebagian rarai. Wayajibu sareng wajib naun ghuslu zahirin ngumbah anu zahir wa batini kulin jeung batina atau nepi jerona saban-saban sahiji minasyuri tina pirang-pirang bulu asabiqoti anu ti heula wa in kasupa jeung sanajan kandel itu kulun linadratil kasapati karena langka kandelna pihak dina kulun labatini kasifi lihyatin henteu wajib gumah jerona anu kandel tina janggot wa aridin jeung godeg wal kasipu sareng ari anu kandel maeta perkara lam turo anu henteu bisa ditingali naon al basyaratu kulitna min hilalihi tina selak-selakna ma fi majlisi tahotubi dina tempat diukna nalika ngobrol urupan cek urup wayajibu sareng wajib naon ghuslu ma ngumbahna perkara layat hakoku anu henteu narima nyata naon ghuslu jamihi ngumbah sakabehna ma illa bi ghuslihi kajaba kalawan ngumbahna ieu ma li annama kana sanyana perkara layatim anu henteu sampurna naon al wajib anu wajib bila bihi kajaba ku ieu ma bahwa mangka ari ieu ma wajibun eta anu wajib wasalis wa sareng ari anu katilu nasitah ghuslu yadaihi eta ngumbah dua pananganna jalma min kafaihi tina dua dampal pananganna jalma wa dhiraihi sareng dua sikuna jalma bikul mirfakin kalawan sakabeh sikuna li ayati karana ayat wayajibu sareng wajib naon ghuslu jami'i ma ngumbah sakabeh perkara pi mahlil fardi anu aya dina tempat fardu min sya'rin nyatana bulu wa duprin jeung kuku wa intola jeung sanajan panjang ieu dupru parun ari ieu eta hiji cabang launasia lamun poho jalma lumatan kana saeutik kana satotol fan gosalat tuluy narima ka kumbah ieu lumah fitas lisin dina kumbahan katilu au i'adati wuduin atawa dina ngabalikana wudu linisyanin karena poho lahu kana wudu la tajdidin lain nganyar-nganyar wudu wahtiatin jeung ati-ati aja maka nyukupkeun itu in gosalat hu ka si jalma teh jalma nu wudu warobi uha sarang ari anu kaopatna tina itu sitah teh masuba di rosi eta ngusap sapali sirahna jalma kana zaati sapertikeun sulah wal bayadi sareng bobodas alladzi anu waro al uduni anu aya dina satukangeun ceuli basarin tegas nama kulitna aw syarin atawa buukna fi hadihi dina batasanana rosu walau ba'da syaratin wahidatin jeung sanajan satengah buuk anu sahiji lil ayati karena aya-ayat qala ngada usaha al-Baghawi Imam Baghawi yang bagi mesti naon ala yuzia yen henteu nyukupkeun naon aqallu anu leuwih saeutik min qadri naon aqallu leuwih saeutik min koordinasiati tina ngusap sakira-kirana munan wahya sareng ari nasiyah teh maeta perkara bayana naz'ata ini nu aya di antara dua sulah li annahu karna sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamsah eta teu ngusap Kangjeng Nabi aqala kana anu leuwih saeutik minha tina nasiyah wahwa sareng ari kaul Imam Baghawi teh riwayatun eta hiji riwayat an Abi Hanifah katampi ti Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala wal masyhur jeung ari-ari anu masyhur wal masyhur sareng ari anu masyhur anhu ti Imam Abu Hanifah wujubu mashir rubu'i eta wajibna ngusap saparapat sirah wa hum miswa sareng ari anu kalimana sitah ghuslu rijlaihi eta ngumbah dua sampeana jalma bikuli kabin sarta
saban-saban mumuncanganana min kuli rijlin tina saban-saban sampean lil ayati karena ayat au masuhu faihima atawa ngusap kana dua mujahna rijlaih bisyurutihi kalawan perang-perang syaratna mashu wajibu sareng wajib naon goslubatin ni thaqbin ngumbah jerona liang suku wasyakin jeung beulahna suku parun ari ieu teh hiji cabang lau dakholat lamun asup naon syaukatun cucuk pirijlihi dina sampeanana jalma wa dhahara sareng nemrak naon ba'duha sapalihna syaukah wajaba maka wajib naon qol uha nyabutna syaukah wa ghuslu mahaliha sareng ngumbah tempatna syaukah li annahu kana saenyana mahal soro eta jadi mahal fi hukmi dhahir eta dina hukum dhahir fa inistatarat maka lamun katutupan syaukah kuluha tegasna sakabehna syaukah soro maka jadi mahal fi hukmil batin eta dina hukum batin hukum jero payasihum mangkasah naon wudu na jalma walau tanapato jeung lamun cenang jalma firijlin dina sampean au ghairihi atawa liyanti rijlu lam yajib maka wajib non ghuslu batinihi ngumbah jerona natpun malam yatasyaqqaq salagi henteu bucat itu naptun pa intasyaqqaq mangka lamun bucat itu naptun wajib mangka wajib non ghuslu batinihi ngumbah jerona natpun malam yartatik salagi henteu rapet itu natpun